kadang teu dipeta-peta teh mah kajen teu demi Allah nyalohan ge tas di mana tas di anu manghius ya dah maunya demi Allah nage tah padahal teu dipeta sok demi naon teu kitu ubeh orang demi Allah si dina nyana ge ulah gampang ngumbar kata-kata sumpah ulah gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wasadisu sareng ari golongan kagenap yusaruna dikumpulkeun dibariskeun tina salah sahiji anu 12 jajar teh yusaruna min kuburihim dikumpulkeun ti kuburanana maktu ail halakimi wal akfiyah bari terputus leherna terputus beheungna teu aya sirahan. Tuh kosnaon gitu ya. Ya Allah. Payunadil munadi min kibali rahman lajeng aya pengumuman ti arah-arah pangeran haulail ladina yashhaduna zur nu kieu teh gambaran jalma-jalma anu tukang saksi palsu. Fahada jazauhum wa masiruhum bilanar ya babalesna pangbalikana ka neraka. Loba jalma anu sok saksi palsu demi hayang katanggang atawa kadang bakatin ku era nyalametkeun diri tina kaerata bebelan sumpah palsu demi Allah nage padahal mah henteu. Padahal mah teh kitu sabanangan era teh bising kitu demi Allah nage. Tah loba saksi palsu model kitu kadang teu dipeta-peta teh mah kajen teu demi Allah nyalohan ge tas di mana tas di anu manghius ya dah maunya demi Allah nage tah padahal teu dipeta sok demi naon teu kitu ubeh orang demi Allah si dina nyana ge ulah gampang ngumbar kata-kata sumpah ulah gampang ngumbar gitu. Kumaha lamunnya dagang sakamari teh Kang. Ieu Bang pesel atuh anu santiasa itu lagi demi Allah lagi santiasa. Padahal dipentahan teh kitu teh ya. Kumaha jeung palsu mah jeung bohong mah komo. Tah keun mah kamari dagang bohong kata mah ya sumpah palsu naudzubillahi min dzalik. Nyambung sareng wasabiu sareng ayat nomor ka-7na. Yusaruna min kuburihim digolongkeun diabringkeun dikumpulkeun ti kuburanana. Laisa lahum alsinah nyaeta teu baroga letah, teu letahan. Sementara letah teh palgi nyarita urang. Ieu letah teu aya. Acakan sok aya letah simpen di halap cicing we tong gerakeun. Kata-kata waoskeun, urang ngomong nyarita. Saya kapan dulu? Ya, saya. Yajri min afwahihim alqaih wadam keur maleta teu aya tina mulutna kaluar nanah jeung campur darah. Nanah bercampur darah keluar. Tina mulutna teh. Naudzubillah. Gambar kumaha kieu? Payunadil munadi min kibali rahman maka aya pengumuman ti arah pangeran deui haulail ladina yamnauna syahadah. Jalma nu kieu nyaeta jalma anu nyumputkeun kabeneran, nyumputkeun persaksian. Teu wani ngomongkeun kabeneran, teu wani ngomong jujur, teu wani ngomong ayeuna bener, kusabab alasanna berbagai alasan. Sieun ku jelema. Alasan di hareupanna jalmana jalma menak ye. Ngomong jujur teh urang wah, bahan urang ke moal tulus menang bansosna bakal dicoret. Tanu teu wani ngomong kitu nyumputkeun kabeneran di hareupeun jalma-jalma anu kurang dipikasieun
dikurang pihara bantuanana tah kasiksana kaos kitu. Lidah teu aya putus keluar darah jeung nanas. Ya bau busuk. Artinya Masya Allah. Nyumputkan persaksian, nyumputkan saksi, nyumputkan kebenaran. Ketika di penta persaksianana, penta kebenaranana, aduka teu nyaho mah, tah kaos itulah. Aya sengketa, misal kata mas sengketa, tu saksina si anu. Tapi ku sabab bunga moalnya sia deui mah sing nya bener ke. Biasanya benernya sia teu nyaho teu tinggal nyali acan mah. Tah jaman kitu. Padahal mana ningali majelis saksi manehna ketika di peta persaksian kuatur teu nyaho mah teu apal. Dabung ka bawa alasan gitu. Tapi mun ka bawa lah mah teu nyaho naon. Lamun gara-gara mana nyumputkeun persaksian eta jelema beuki beneng ceweng, beuki pasea, beuki sengketa, tah manehna kabagi gede dorakana. Kitu nya. Alhamdulillah min dari eta ka sabaraha? Kagenep jeung ka 7. Wasaminu sareng ari nomor ka-8. Ang tarekeun tamat ringeusan. Golongan ka-8 yusaruna min kuburihim dikumpulkeun ti kuburana dijajarkeun diabringkeun barisan ka-8 nyaeta nakisai rusihim warjulihim faqurusihim nakisai rusihim warjuluhum faqurusihim tibalik suku jeung huluna di handap sukuna di luhur. Jadi hantu terjungkir gitu maknanya. Hantu terjungkir ya, leumpang teh ku huluna. Ieu sukuna ka luhur kawasan budak mana naon? Kacauan geuning baheula mana kira. Nya kacauannya asira ka handap teh geuning sampean turun ka luhur. Tah kitu leumpang kawas kitu nu kumaha tanu kitu teh Fa'ina dilumula dipikir Rahman haulail ladzina kanu yaznuna sumamatu walam yatubu jalma anu keur hirupna pernah zina teras maut teu kungsi tobat. Jalma zina tuluy maut teu kungsi tobat eta balasanna. Berarti lamun pernah zina tobat mah insyaallah lamun pernah zina tobat mah ka Allah bener-bener tobatna jadi hampura bersih deui. Tomboroni ukur zina sakali pelacur ya kapur pernah kan dikajoskeun seorang pelacur nunggal peutingna ka rumah bordil balik main di jalan lagi mangi anjing kehausan pernahnya kasusnya ngambil cai ti solokan wadah sapatuna nu kelomna teh dina buka cai di PKN dina cai ka anjing anjing seger deui asup ka surga eta gara-gara kitu nya. Jadi sabar nama teu aya dosa-dosa nu teu berampun. Teu aya dosa-dosa nu teu bisa ditobatan kecuali musyrik eta mah moal ditobatan kalau kumaha ge. Dosa naon wae ge bisa ka ditobatan. Nabi sendiri pernah ditegur. Aya jalma datang kadinya dengan rupa yang sangat ketakutan, rupa yang sangat memelas. Aya naon? Saur Rasul teh. Cek jelema teh, Gusti abi teh hoyong tobat. Tobat tia naon? Dosa naon geus pade pigawe? Isi nyarioskeun lage, nama ke era-era. Sok dosa naon? Duh teu wasa nyarioskeun lage. Abi pangkotor-kotoran jelema, naon dosa bae naon? Ayeuna jujur waktu keula saya batur beurnya. Abi teh bogoh ka jelema. Jelema eta kawin ku batur. Ya. Beureuh istilah kutunggu jandamu beureuh. Teh maot mah teh jelema teh. Awe teh maot. Da hate masih kieu bogoh, geus dikubur peuting digali kuburan ku abi. Dijinahan mak payitna ku abi teh. Eta Nabi pas kuping kitu ngabalieur ti teh jelema. Mau coba salat mah ini cia, keluar. Teu hayang apa beungeut maneh. Kira-kira bahasa urang kitu. Atuh jalma eta ngengsot keluar bari katak sedih hatena hayang tobat tapi Nabi sendiri teu hampura. Komo Allah moal hampura beuneu. Wah, aing mah jelema panggorengna pangasarang ini ti lumpur eta mah sakalusang-lusang. Dongkap malaikat Jibril mawa teguran ti Allah kunaon anjeun wani-wani ngahukum jalma nu rek tobat.
Nabi doa sebenarnya kan ternyata dosa sakumaha macam ge dihampura tobat ku Allah dia tampi kapan sahabat teang jelema eta udah di teangan di mana tayangan kamu teangan ternyata geus paeh lang layeuseun di tengah-tengah padang pasir yang lupang sakalusang-usang teh teu ngaleut teu ngadaha teu barang naon tapi kapaeh hareun teh di padang pasir tapi katingali ruhna bercahaya naik ka langit salat berarti tarima tobatna teh walaupun dosana seueur kawas dosa macam kawas gitu asal naik tobatna nya kecuali musyrik ta musyrik mau diampura ku Allah ngaduakeun pangeran dinyembah teh kasalian pangeran waktu lohor urang mah salat menghadap ka Gusti Allah ya menghadap sawah we berarti musyrik jeung sawah ya kitu teh musyrik kitu teh musyrik kopi tah kitu urang kitu nya waktu salat isya ya kalau ningali sinetron terikat janji berarti musik teh kasih sena musik tanya musik kopi gitu teh gitu ulah ngaduakeun pangeran ya tilu heula nya mudah-mudahan sing aya manfaatna wallahu a'lam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh